Jumat berkah besti tah enjing-enjing nu ayeuna mah diawali heula ku balanjaan anu saeutik teh geuningan bes. Dikarenakan hari ieu teh hari Jumat nya tah janten di dieu mah pasarna teh saminggu 2 kali, hari Jumat sareng hari Salasa. Tah kaleresan abi mah upami ka pasar teh sok ngambil anu hari Jumatnya, soalna anu hari Jumat mah waktuna teh di pasar abi mah sok rada lami benten sareng dinten Salasa. Upami dinten Salasa mah tabuh 8 oge kitunya pasar teh tos bubar tos teu aya sasaha. Upami dinten Jumat mah sampai jam 10 wae mah sok masih keneh aya. Tah kaleresan abi mah upami angkat ka pasar teh sok rada siangan bestinya, sekitar tabuh 8 teh neme berangkat gitu. Da soalna upami angkatna enjing keneh mah pan abina di dieuna sok ngadamel heula gorengan kanggo sarapan kitunya kanggo para pelanggan abi. Janten lumayan aya kanggo nambihan balanja bes. Tah ayeuna mah urang sulap heula we. Cring tuh beres yang ngaberesana tah ieu hiji deui ieu urang bereskeun. Cring tuh atos we beresnya ayeuna masih balanjaan anu saali tadi teh atos ngagara rantung atos beres sadayana. Alhamdulillahnya besti rejeki dinten ayeuna Jumat berkah teh ieu mah. Alhamdulillahnya bes masih kiat keneh balanya najan nombokan wae ge.